Lek naon? Lek naon? Acaruskeun. Riweuh. Nah, Yuk. Nah, siapa lang? Kunaon mana? Digebug. Kusaha? Pamajikan si Restu. Heuh tinggal ieu teh. Naon? Para saya baru da kejigan mah. Wah, kumaha nya li? Di-updatekeun da kieu kana Facebook. Siga bolon kieu. Update kenapa sih mah? Batur mah hayang privasi. Terus kudu nama euy. Ieu kalah di-update. Oh iya, buang barangan di mana teh? Si Restuna di mana ieu? Euy, tinggal lupa teh diberiku pamajikan teh ditenggel ku sapu. Kan diintip ku urang ieu teh. Alah, Di ka mana gini ayeuna? ieu Nih. jika eta jeung mana? Urang dari mana? Tuh. naon? Nah, maneh? Digebugan pamajikan. Kadeu. Mah eta maneh? Digebugan pamajikan. Naon? Teuing jangan gebugan. Gimana gitu we? Lain eta tong di-update padahal mah. Atuh da keul. Ya tuh bereskeun teh pamajikana. Batur. Era ku batur. Seutak saeutik dipermasalahkeun. Can puguh karuan masalahna. Gara-gara maneh ngojek. Heueuh. Pan urang teh ngojek teh mau awewe. Eta ku di kana Facebookeun deh. Ulah di update aya masalah teh. Kumaha atuh? Langsung we ngomong. Benerkeun era ku batur tuh. Jadi aibnya tanya. Jika bolon. Dia bolon. Mesti diukain mah itu. Lain kumaha caritana eta maneh. Teuing urang teh balik ka imah pulang ngojek. Joli gusur urang teh joli siksa we teh nya teh, jol amek-amekan tepunggu. Cicing we maneh teh. Cicing we, geus teu kuat urang teh nyeri kabur we. Pamajikanna di mana ayeuna? Di imah rek balik bingung. Kade nyusul. Oh bingung. Moal. Urang hampir rek dibeli ku pamajikan mah teh digebuk. Dumeh melong. Yang kana dibawa cenah. Moal merik. Baik ku urang siksa deui. Tuh urang balik ah, bisi diadat deui. Balik kan balik. Tuh ah. Si Balik ah. bawakeun geura. Aya. Ngojek sing jauh. Sing jauh. Kemana ayeuna urang ayeuna euy? Kieu bae nama. Urang tuh geus saestu intip. Ka ditu. Heuh, rame sia. Hayu lah. Ya dulu. Naon maneh ngalewan?